cek Kangjeng Nabi, wahai para masyarakat, ayuhan nas, al-mayyitu tahduruhul malaikatu. Ketika seseorang sakaratil maut, hadirlah di dinya malaikat. Urang ge bakal sing hade. Ketika dek maut, jol malakal maut. Fa idza kana rajulu sholihan, di mana-mana soleh. Iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, pelaksanaan syariatna eueuh anu cocek. Salat, puasa, zakat, haji, soleh lah. Kumaha teh cek malakal maut. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah. Kanat bil jasadit thayyib. Ukhruji hamidatan wa absyiri biruhin wa rayhanin wa rabbin radin ghairi ghadban. Cak malaikat, hai ruh, keluar anjeun. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah. Kanat bil jasadit thayyib. Bari dicekel tak tak ku malaikat. Bari dicabut lalaunan, hai ruh, keluar maneh lalaunan. Roh nu bagus, nu seungit, nu aya dina jasad nu seungit. Keluar anjeun, sebab anjeun mah sanajan kukumaha ge hamidah terpuji. Ulah sieun bungah anjeun. Biruhin wa raihan wa rabbin radin ghairi ghadban. Allah sukaeun jasa taranjeun jeung teu mendul. Hayu geura keluar. Fala tazalu yuqalu laha dzalik hatta takhruja. Teureun malaikat bari nyabut teh Allah ridhoeun ka anjeun, ulah sieun-sieun dicabut. Tenang maneh, Rabbin radin ghairi ghadban. Mantak kira senyum. Mantak mayit teh senyum lantaran malaikatna ngomong kos kitu. Tenang bae, keluar. Terpuji anjeun mah keluar ge. Jeung sing bungah lantaran pangeran ridhoeun ka anjeun. Eta teh terus bae datang ka hatta takhruja teh keluar. Dengan senyum kadeleuna marah-marah. Aya nu dibere pandangan surga, nyana asa isin keluarlah cai mata. Ku teu pantes rarasaan teh hirupnya sakedeungnya ibadah kos kieu tapi dibere bakalna. Itu surga nu pohara. Rasa isin aya ceriknya ku bungah jeung ku isi. Keluarlah roh. Jasad mah dicecerikan ku anak ku pamajikan mun salaki teh mah. Ku handetolan ku dulur kabeh tetangga kararumpuh. Eta mah bangke. Ieu roh dibawa ka mana? Summa yu'raju biha ila sama. Tuluy ditaekeun ka langit. Begitu datang ke langit pertama, fayastaftihulaha. Malaikat minta dibukakeun lawang. Fayuqalu, cak penjaga man hadza? Saha ieu nu dibawa? Yaquluna ngomong nu mararawa teh, fulan bin fulan. Ki anu putra anu ieu mah. Coba ningali heula. Bukuna coba. Ditingalikeun bukuna. Geus, tanggung jawab kula cek malaikat. Ulah aya dipersulit ieu mah. Oh ya geus kos kitu atuh. Ditu dibuka deui bukuna gen. Geus teu dibuka deui japalan malaikat langsung ngomong atuh. Geus ngan kos urang deka panggil jeung presiden nu mawana Kapolda atuh ngeunah. Tapi lamun mau hansip pan dipersulit. Kita Kapolda nu bawa. Oh ya langsung. Malah geus aya stikerna atuh. Weh, geus aya stiker segala rupa. Tina mimiti mobil lagi geus aya stikeran. Oh langsung. Waduh, langsung. Ieu geus sarua. Bulan bin bulan, coba lihat surat-surat. Geus kudu dipersulit deui, da stiker tuh, stiker Golkar kan. Aduh, masyaallah. Boleh dibawa sia Golkar ka langit, payah sia. Dijejak bisa sia ku malaikat. Ku baca cek malaikat di luhur, marhaban bin nafsit thayyibah kanat bil jasadit thayyib. Selamat datang untuk ruh yang bagus, yang wangi, anu aya dina jasad anu bagus. Udkhuli hamidatan wa absyiri biruhin wa rihanin wa rabbin radin bi ghairi ghadban. Kau lagi geus diamanatan ku Gusti Allah, lamun aya roh nu model kieu mah titah dilangsungkeun atuh langsung. Wala tazalu yuqalu laha dzalik, terus bae. Di langit kadua kitu keneh. Cek penjaga langit kadua, ulah geus titipan lamun aya roh model kos kieu mah titah dilangsungkeun dibukakeun langsung bat. Naik
ka langit katilu di langit katilu ke penjagaana geus nyahoeun lamun aya roh nu model kos kitu teh dibukakeun lawang langsung langit kaopat kitu keneh kula geus titipan lamun aya roh nu model kos kitu teh dibukakeun tanpa ditagari rak dibuka terus hatta tantahiya ila samai sabiah datang ka langit nomor ka-7 langsung ka ditu ya Allah ya Rabbi datang ka ditu di alam ku Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho salila hirup anjeun waktu di alam dunia waktu di bumi aing nyaho kahirupan sia dina urusan-urusan naonna geus teu kudu dicaritakeun aing anu nyiptakeun sia teh kamu sholat ka masjid ka majelis salim maulidan rajaban ngaji jeung sajabana batur aya kesulitan ditulungan ku sia kapan kitu keneh aya nu perlu bantuan ku sia dibantuan aing geus leuwih nyaho nu mantap aing suka jasa ka sia geus kuari mah balik deui ka ditu maneh kuari geus aya di alam barzah tuh jasad maneh kuari neuk dipandian geura ka ditu turun deui saheng jelema di handap Masya Allah karim asa sandek-ndekeun ieu nu kolot mah asa moal kebal deui teh ati kitu rasaan asa aing moal kebal tak kos kitu tah deres da lamun kos kitu mah ngeunaheun jasa pan aduh komo nu geus diabetes darah tinggi geus aya bobogaan geus teu hudang-hudang ieu mah aing mah asana geus moal kebal deui cepet ya